وتعلمن علما يصاحب طاعة وعقيدة ومزكي القلب سكلا ngaji anjeun ilmu jadi sana taat jeung akidah bersih hati bercahaya hadis salah satu fardu ainin farifan wa amal biha ta'asul najatun wa atirat salamat luhur mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alaman jeung ngajinya nanjeun ilman kana ilmu yusahihu anu nyohehkeun ieu ilmu ta'atan kana ta'at wa aqidatan jeung kana akidah wa muzakkiyal qalbi jeung kana anu ngabersihkeun kana hate uskula ngahirangkeun nyaan anjeun kana hate tegasna kedah ngaji bener-bener anjeun kana ilmu anu matak ngasahkeun kana taat jeung deui ilmu anu matak ngasahkeun kana akidah jeung deui ilmu anu ngabersihkeun kana hate jeung deui herangkeun beneran eta hate ku ieu ilmu. Dina syarahna ay ta'alaman ayyuhat talibu liridallahi ta'ala ilman yusahihu ta'ataka min wudu'in wa salatin wa saumin wa zakatin wa hajjin nu piartoseunana kedah ngaji nyaan anjeun he jalmi anu milarian kana ridho Allah ngajina teh kana ilmu anu matak ngajadikeun sahna taat anjeun sapertos atawa nyaeta ngaos kana anu bertelakeun atau anu ngasahkeun kana wudu sareng deui salat sareng saom sareng zakat sareng munggah haji. Diteraskeun bi anta ta'allama dawahira ahkamiha al-ghalibati dunal waqa'in nadhirati ku sapertoskeun ngaji anjeun kana zahir-zahir hukumna taat anu biasa henteu pirang-pirang kajadian anu jarang. Ta ilmu anu kitu teh nyaeta ilmu fikih. Deui wa ta'laman ilman yusahihu aqidataka litahtarija bihi min syubahil mubtadi'ati wa litatawassala bihi ila ijalati syakki min qalbika. Hartosna deui kedah ngaji anjeun kana ilmu anu matak ngajadikeun sahna akidah anjeun supaya ngaraksa anjeun ku eta ilmu tina kasaliruanna ahli bid'ah jeung deui supaya nepi anjeun ku eta ilmu kana ngaleungitkeun kamangmangan tina hate anjeun. Lamun anu kieu mah eta ilmu tauhid.
Diteraskan wa ta'alaman ilman muzakkiyal qalbi minal alakir radiati kal kibri wal hasadi war riya'i wa nahwiha min amrodil qalbi. Jeung deui keur ngaji anjeun kana ilmu anu matak ngabersihkeun hate tina pirang-pirang akhlak anu goreng sapertos takabur sareng hasud sareng riya sareng bangsana tina pirang-pirang panyakit hate. Lamun anu kieu mah eta ilmu tasawuf hadzi ari ieu ilmu asal satu tegasna anu tilu eta fardu ainin fardu ain falipan mangga kedah nganyahokeun nyaan anjeun wa mal jeung kedah ngamalkeun anjeun biha kana salasah tahsul mangka hasil naon najatun kasalamatan wa tila jeung luhur darajat. Ta tegasna ari ilmu anu tilu nyaeta ilmu anu matak sahna taat jeung deui ilmu anu matak sahna akidah jeung deui ilmu anu ngabersihkeun kana hate tah eta ilmu teh hukumna fardu ain. Kumargi kitu mangka kedah nganyahokeun beneran anjeun jeung kedah ngamalkeun nyaan anjeun kana eta ilmu mangka hasil kasalamatan jeung luhur darajat. Dina sarana ayadhiya ulumus salasatu tajibu wujuba ainin ala kulli mukallafin ta'allumuha wa la yajuju lahu jahluha. Ardosna ieu ilmu anu tilu eta wajib kalawan wajib ain kasakur-sakur jalmi mukallaf. Wajib teh wajib ngaosna jeung teu meunang ka eta jalmi bodona kana ieu ilmu anu tilu. Teraskeun pa'rifan hadhihi salasata wa'mal biha tahsul najatun fil akhirati wa uluwun fi darajatika. Tak kumargi kitu mangka kedah nganyahokeun nyaan anjeun kana ieu ilmu anu tilu jeung kedah ngamalkeun anjeun kana eta ilmu anu tilu mangka kena teh hasil ka anjeun kasalamatan di akhirat jeung di hasil luhur dina derajat anjeun.